Muhammad teh terdiri tina 5 mim ha 4 mim ha mim dal jeung mimna 2 dijabarkeun ku ulama ahli lugat mim disebutna maujudul khalqi bisababihi ha hayatul khalqi bisababihi mim naon mautul khalqi bisababihi dal dukhulul jannata bisababihi apa ibu hiji non bu maujudul khalqi bisababihi hartosna cenah naon ayana makhluk teh ku sabab Kangjeng Nabi. Alhamdulillah Gusti abdi mah dijantenkeun jalmi cek urang teh teu dijadikeun sato cek urang teh alhamdulillah cek sato teh alhamdulillah Gusti abdi teh dijadikeun sato teu dijadikeun anjing cek anjing teh alhamdulillah Gusti abdi teh dijadikeun anjing teu dijadikeun babi eta babi ngaulang ngapa deui alhamdulillah Gusti abdi jadikeun babi teu dijadikeun tarikos salat jami anu ninggalkeun salat janten maujudul khalqi bisababi teh ayana Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi Muhammad teh ayana urang teh ku sabab Kangjeng Nabi Muhammad na urang diwujudkeun ka lamdunya sabab bade dipiwarang ku Gusti Allah bade naon dipiwarang ibadah ka Gusti Allah ibadah intina nyaeta ibadah salat itu Bu ibadah intina ibu sing cerewet kana salat bisi murang kali urang teh salat sing cerewet ulah sieun murang kali urang baong murang kali bandel gaulna jeung teu parungkuh asal ulah eureun eta budak salat maka salat bakal ngeureunan ka eta budak kana kalakuan budak amanatkeun ka murang kali jang kade neng kade ulah eureun salat rek gaul jeung saha wae pek tapi tong eureun salat eta salat eta bakal ngeureunnan kana kalakuanna murang kali sabaong-baongna lamun aya salatan dieureunkeun ku salatna mentak sing cerewet kana salat tah ayana urang makhluk Allah teh dipiwarang ibadah ka Allah teh ibadah urang teh kangge saha kangge urang saya sanggup Allah